unggul. Cicing, bobo. Ya. Pok empok tung balik bukejo buruk jadi hitut, dihakan dibeuweung jadi nah hitut. Wah. Hah? Anjing kat di berapa kalam peleng sih gom wae. Ayo nyusu teu. Kita. Heeh. Ayo kita. Aya. Ayo boga anak teh kumusikeun musik pada yang nenen cenah. Bobo, entah sok nakal. Upin bawa. Cicing pada siapa yang nyusu. Cekel sih sedot kali yang diburuskan suganan dia. Cekel. Tong dipamedkeun bising peupeus endotna. Aduh, nah kabina-bina teh aing boga budak teh. Nyusuna ge beda jeung batur. Nyusuna ge naon wae? Datang. Hah? Datang. Sia keur nyusu keneh geus sebentar jajan wae. Anjing, rada burung aing juga budak teh. Cicing. Tuh, ganti ku aing pempesna aing geus baseuh wae lembut teh ngedot. Aduh, teh aing. Aing kumaha jalinanna ieu? Upin pasir mama. Hah? Upin pasir. Buku baseuh sia ngompol wae. Nya. Bacet pogi ieu. Baseuh. Pasir. Bureskeun ku sia. Pasir. Anjing dibambetkeun andot nengadat budak aing. Entah sok gede adat hirup teh diajar jadi budak teh. Kudu nurut ka kolot teh sagala empeng dibabetkeun Pak Gobra. Upin yang datang. Hayang disunatan. Hayang disunatan ujang teh. Kumaha ke dipangmawakeun. Naon mesin sinso teh anu beuring gaji kayu geuning nu kitu. Naon? Ngajedog sia teh cicing di nya molor. Entong ieu teh jajan-jajan eta sia teh dandan anu usaha tadi. Hah? Upin dandan serangan. Oh, si Kasep pinter pisan. Dandan pinter anak aing. Cicing. Hayang ngompol di, hayang ngompol, hayang nen ditu. Hah? Pendatang. Geus barakone selain jajanan sia. Hah? Upin. Cucu. Ieu ngedot deui we. Ieu ge can bures. Bures ge heula ku sia ngedotna. Anjing sing gede adat si goblok. Wah digadeankeun oge ieu. Sebel aing ge boga anak teh. Pak. Hah? Pendatang. Jajan di kamari geus hayang bakakak hayam. Wah aing dipangmeulikeun bakakak hayam. Bea ke 50 juta. Bakar hayam teh geuning. Nya, Upin kamari rumah saya teh jajan bakar ayam. Pan bapak teh tetep bayar 50 juta. Bongan aku sih dibakar jeung warung-warung lagi. 50 juta. Aing gantian. Hah? Pindah yang motor. Motor anu bener ngomong deh yang oton. Motor. Yang motor kita aja yang oton. Hah? Pindah motor. Dasar. Cicing. Sing ieu nya, sing bager, sing solehnya. Poe beraku teuing ya. Soleh mah beraku teh nurut ka bapak. Si jorok si anjir. Mejus dianan. Pintut. Aduh, meni balanda kieu ini bau 7 rupa. Baunya. Dampina hitut. Naon? Nah. Cek. Anak itu. Empin cenah centom empin. Empin. Upin open. Entong minta jajan ke Cito kerakeun. Ya Pak. Apa oge lo make duit mah. Tuh. Awak anak sama aki-aki yang si Upin Pak. 11 12. Entong nakal ngoronang nanya tong jauh tiknya. Iya. Hayang cucu deui. Ka heula pur. Nyimpin alam boga anak kos kieu patut. Dari kumaha oge deh karunya ieu teh toh. Kieu ge anak.
Bari jeung bengal-bengal oge Badung ieu teh budak teh tosok ka mana wae. Tuh geuning beta jajan ka Cito pajar ke indung ngabur. Aduh Pin, Upin. Ya teh. Pin. Entong ngerak gedaing molor di sia. Molor cicing. Ayo ngomong tinggi hati-hati eta teh. Ngomong indung keluar negeri. Berangkat mana? Jajan metaan ke urang. Utuh namapan bapak wejang disalang di Cito. Mentak tuh hayang jajan wejang. Pak, Hei. Pak, laksa Hah? ketong. Hampuraneun Cito. Tahun. Umur ieu teh anak kuring teh Cito. Kakarek oge 12 tahun ieu budak teh can bisa leumpang karek bisa ngoronang. Seberapa tahun? Kakarek oge 11 tahun karek bisa ngoronang. Tapi tuh. Cucu dua Mana? cicing airek nginyeun heula susu geus beak 7 galon waya kieu ieu nyusuan anak Cito mah besing 3 brus arek geus sian heula susu ke Udah pas kieu. tong dicarikan Cito ari gerek jeung cai heula hayang cucu da aja burung palung bodoh gila oge karunya ke anak sorangan aduh hai ka baju ieu jeung ieu jeung not-notna ka baju tong main rawel wae sia teh cicing sagala hayang nyusu segala ieu budak teh geus 7 galon we kieu sing bener sia teh hesna segala belagu teh tuh sok dicoplokkeun kacamata teh sok ceurik karunya mantak ya siapkeun kalangap siana ya tekel tuh kitu gede ya anak bapak malamun hayang nyusu teh sagalun beak sekali jedot lamun geus nyedot teh keluar di handap cepo baseuh ai gitu pusing sama eta Tatan, Pak, Atan. hah Tatan, pintar. eta geus gowe pang 2 ekor kodra aduh cicing heula beakeun heula eta tadi geus beak babara eta aing di ditu tuh geus 7 kontainer aing mulai susu bosan Tetenak, hah tetenak. iya cucu enak cicing itu enak sok gede adat budak ieu teh lamun teu diwaro teh pusing geus hayang jajan tuh geuningan dibabetkeun wae anjing ai sia teh tosok gila geuna aduh